sementara kan keyakinan mah hese lain lalagaan. Urang bari belajar dina syariat, yakin dina syariat. Kemudian belajar tauhid, ku yakin dina tauhid. Urang terakhir kudu ihsan, yakin dina ihsan. Sakumaha Kangjeng Nabi naroskeun tentang ihsan melalui malaikat Jibril. Dijawab ke Kangjeng Nabi, anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak. Nah, urang ibadah ka Allah seakan heula Allah, lamun teu bisa seakan didelekeun ku Gusti Allah. Nah, eta teh kan bahasa. Eta teh kudu yakin, timbul keyakinanana. Emang teh hese. Hiji kudu riyadhah heula nafsu. Nomor kedua kudu mujahadah, merangan nafsu. Riyadhah ngajar nafsu, mujahadah merangan nafsu. Nomor katilu kudu muhasabah. Nomor kaopatna tafakkur kakarak, timbul perasaan didelekeun ku Gusti Allah. Lamun geus boga perasaan didelekeun ku Gusti Allah, ka mana bae? Berarti kan urang hayang nuturkeun perintah-perintah Allah. Sebab moal ka mana? Urang bakal ka Allah. Nu mantak urang ku ari lengah ge, salat engke-engke datang ka henteuna, teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kredit urang diteruskeun teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Lamun asa didelekeun ku Gusti Allah, mana bisa isina tuh ka Gusti Allah. Tapi hayang asa didelekeun komo asa didelekeun ka Allah, kudu berjuang heula.